Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di palawargi. Itu dina edisi ayeuna urang jalan-jalan mapai lembur sareng ibu-ibu. Anu kangen suasana lembur tah. Suasana lembur ayeuna kita yuk di Kampung Legok Heas. Yakon
Tah ieu nu katelahna ti kampung kurma kampung naon teh loa cenah nya. Ayeuna kieu kaayaanana. Ieu kebon waluh. Waluhna can jadi karek ayaan saeutik. Tanyakan loa ayeuna sapertos kieu cenah tah. Tanyakan loa ieu kapanggohna kakidulna ke arah Cijamuwer Sirna Galih. Tah ieu kampung Campaka. Sok itu.
SD Campaka, SD Negeri Campaka ya. Cai jadina bijil lah ya. Tah, biasa nama di kapungkur di kelas dia teh banjir kami kayak cai bijil cai jadi ya daring ada hal ada saat kalau doang hujan nunggu posisi di luhur itunya tuh. Tak memitos ageng pisan rame ageng pisan cai jadina biasa nama tipe dinya teh bijil di kapungkur mah. Ieu kandang sapi.
Pantang tag abi basa hujan ti heula. Anyari umian yun. Angat. Sudah panyaluran humpul ya. Kapan sakaya tah rata tadi? Siap itu. Salam. Dugi ka dia heula pamirsa dina episode nu ayeuna tuh engke urang lajengkeun deui dina part anu salajengna cenah nya mohon hatur nuhun kana parantos nonton. Tong hilap di like, di subscribe. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.